Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran bahasa Sunda. Karasan dina dinten ieu simkuring baris medar perkara wawacan. Nanging parogi kauninga, medar perkara wawacan di dieu teh nyaeta sacara gurat badatna atanapi saucap saulasna wawacan. Mumargi upami kedah dipedar secara gembleng mah tangtos merugikeun waktos anu panjang serta mau cekap ku sajam 2 jam. Jantan simkuring di dieu nyandak sacara gurat badanna bae. Mudah-mudahan saderek tiasa kagambar kalayan ngartos naon eta wawacan sapertos kumaha ari wawacan sareng sajabina. Begituna mugia ieu pidangan tiasa aya manfaatna kanggo urang sadaya, hatur lumayan sasieun sabeunyereun. Tata acan dilajengkeun kana materi, simkuring teu waleh umaja kasadayana. Kasaderek anu nonton ieu video ulah hilap di subscribe heula channelna. Sarta acan diteraskeun kana materi hayu urang di subscribe heula. Kumargi simkuring peryogi pisan rojo nganti saderek kanggo teras sumangat ngadamelan materi-materi pengajaran bahasa Sunda. Saderek ulah lepat eta janten motivasinya kanggo simkuring margi upami seueur anu subscribe hartosna channel ieu tiasa manfaat, tiasa dipikaresep, tandaning saderek tiasa ngamumule bahasa Sunda. Urang dilajengkeun wae langsung kana materina nyaeta materi wawacan. Anu kahiji urang pedar perkara wawacan nurutkeun aji prosidi ya. Naon eta wawacan nurutkeun aji prosidi nyaeta asal kecapna teh tina wawacaan atanapi babacaan. Janten wawacan teh wawacaan atanapi babacaan ya. Anu hartosna teh nyaeta naon-naon anu dibaca. Janten wawacan saur aji prosidi mah nyaeta tina wawacaan atanapi babacaan nyaeta naon-naon anu dibaca. Nah ieu definisina. Wawacan teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu ditulis dina wangun pupuh. Parogi kauninga upami saderek nongton pedaran anu sato acana nyaeta dina sajak simkuring kantos medar perkara wawacan. Nah anu wawacan teh nyaeta bagian dina puisi ya, puisi Sunda. Ayeuna dina puisi heubeul kaasup kana naon anu wangun carita ya. Wangun carita teh nyaeta salah sahijina aya wawacan. Nah di dieu ge dijelaskeun yen wawacan teh nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu ditulis dina wangun pupuh. Nah saterasna pupuh anu dipakena leuwih ti hiji kumaha eusi caritana. Nah saderek di dieu kan disebatkeun pupuh nu dipakena teh leuwih ti hiji kumaha eusi caritana. Naon maksudna kumaha eusi caritana teh? Janten kan dina wawacan teh biasana sok aya carita anu aya suasanana atau situasi atau kaayaanana. Contoh, upami dina caritana teh nyaritakeun kaayaan perang, situasi perang. Nah, pupuh anu tiasa ngawakilan dina situasi perang nyaeta pupuh Durma. Margi sifat pupuh Durma teh nyaeta sumanget ngajak perang ya. Nah, upami misalkan aya carita anu nyeritakeun rasa kacinta kalemah cai. Pupuh anu dianggona biasana nyaeta pupuh dangdang gula. Margi pupuh dangdang gula sifatna nyaeta cinta kalemah cai. Saperti kitu ya janten di dia disebatkeun kumaha eusi caritana teh janten kitu ya. Janten diluyukeun sareng naon nu dicaritakeunna. Upami suasana sedih pupuhna naon, suasana gembira pupuhna naon, suasana perang pupuhna naon, janten di pasing-pasing tos aya bagian-bagianna. Janten jelas pupuh anu digunakeunana oge anu dipakena tangtos leuwih ti hiji ya. Sapertos kitu. Urang diteraskeun deui. Nah, najan ditulis dina wangun pupuh, tapi wawacan teh eusina ngalalakon jadi carita. Tadi saucap sakilas simkuring parantos dijelaskeun yen wawacan teh nyaeta carita ya, carita teras di dieu oge disebatkeun najan ditulis dina wangun pupuh tapi
wawacan teh eusina ngalalakon atanapi carita. Bedana sareng carita-carita sanesna nyaeta dina wawacan mah ditulisna dina bentuk pupuh gitu ya. Nah, pupuhna tadi gumantung karena situasi atanapi keayaan dina caritana. Benten sareng novel, sareng carpon, sareng dongeng ya. Dongeng mah carita, novel mah carita, carpon mah carita, tapi ditulisnya dina bahasa anu lancaran, anu bebasnya, prosa gitu ya. Upami wawacan mah nyaeta tadi ngagunakeun pupuh. Jadi caritana teh dina wangun pupuh. Ari pupuh sabar hiji nyaeta 17. Nah, wangun pupuh, ari pupuh teh kaasup kana sastra heubeul otomatis aya naon? Aya ugeran atanapi aturannya. Aturan dina pupuh nyaeta aya guru lagu, guru bilangannya. Nah, di dieu tangtos upami maca wawacan teras maca pupuhna, tangtos di dieu aya aturan pupuh nu dianggo anu digunakeun. Upamana dina pupuh kinanti aya guru lagu, guru wilangan, 8A, 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I, UI, AI, AI, 8 ya sadayana. Nah, saperti itu tadi diperataskeun dina wawacan masuk sanajan dina wawacan mah seseueurna sanes seseueurna kadang aya anu henteu gugon kana aturan eta margi aya sababaraha faktor anu ngabalukarkeun dina wawacan teh kadang henteu luyu guru lagu sareng guru wilangan teh gitu nya. Nah, eta mah pedaran leuwih jero deui nya kadang-kadang mah tapi biasa ucap saulas ku simkuring didugikeun. Saterasna di dieu aya sajarah wawacan. Ieu sajarahna oge sami sajarah saucap saulas hungkul janten ngawanohkeun hungkul ya. Nah, sajarah wawacan teh nyaeta karya sastra anu asalna ti Jawa. Asup nalika Karajaan Mataram bareng jeung asupna basa Jawa ka tanah Sunda. Kauninga panginten ku sadarek oge nya dina pedaran sateu acana simkuring ngantos ngadugikeun yen urang teh dinten teh oge kantos dijajah ku Mataram anu mana si penjajah teh tangtos nyandak sababaraha kabudayaan. Salah sawiosna nyata dina wangun karya sastra sareng basa. Nah, di dieu ge katingal pisan yen wawacan teh nyaeta asalna ti Jawa, asup pangaruhna nalika Karajaan Mataram bareng jeung asupna basa Jawa ka tanah Sunda. Yen wawacan teh nyaeta salah sahiji pangaruh atanapi kabudayaan atanapi kasusastraan anu asalna ti Jawa. Nah, asupna wawacan ngaliwatan kaum bangsawan, lingkungan kabupaten jeung kaum ulama Islam, lingkungan pasantren. Di dieu oge panginten rupina mah tebih tina strategi nya, strategi yen ngawanohkeun wawacan teh anu langkung gampil mah diwanohkeun heula ka gegedugna sapertos para bangsawan di lingkungan kabupaten atanapi kaum ulama nya di lingkungan pasantren. Janten upami kaum bangsawana atau wanoh tangtos rakyatna oge tiasa nuturkeun gitu nya upami diajak ku pupuhuna atanapi ku kaum bangsawana eta. Kitu oge kaum ulama, upami ulamana atos wanoh atos deukeut sareng wawacan tangtos para santri-santrina oge bakal nuturkeun. Nah, janten asupna wawacan teh ngaliwatan kaum bangsawan. Jadi diwanohkeun ku urang Mataramna ngawitanana ka kaum bangsawan sareng ka para ulama. Sapatos kitu ya. Nah, jadi dina wawacan lolobana mah nyaritakeun ngeunaan kahirupan menak atau raja-raja baheula. Kunaon nyaritakeunna kahirupan menak, kahirupan raja-raja baheula atau istana sentris ya. Lantaran tadi asupna ngaliwatan kaum bangsawan sareng kaum ulama. Janten otomatis anu dominan dicaritakeun dina wawacan teh nyaeta ngeunaan carita-carita kahirupan menak atau raja-raja baheula. Saterasna nurutkeun Eka Jati, panulis atau nu nyusun wawacan ayat ti tilu lingkungan sosial. Anu kahiji ti karaton atau pendopo nya. Anu kadua ti lingkungan agama aya mandala jeung pasantren. Saterusna anu katilu aya lingkungan rakyat biasa, patani, tokoh adat, dukun gitu nya.
Nah, dukun di dieu upami zaman ayeuna mah panginten dokterna di masyarakat teh nya janten dukun oge sakapeung sok masihan atanapi osok rajen nulis perkara hal-hal anu dianggap penting, hal-hal carita anu dianggap penting cek manehanana serta ditulisnya dina wangun wawacan. Saterasna iya kahirupan wawacan ya kumaha sih kahirupan wawacan di Tatar Sunda teh nyata wawacan ngalaman naik turun karangan wangun wawacan mekar dina abad ke-18 nepi ka pertengahan abad ke-20. Nah di dia wawacan teh henteu saterusna turun atau napi saterusna naik gitunya pamorna atau napi eksistensi teh tapi nya sapertos karangan-karangan sanes atau napi karya sastra sanes ngalaman naik turunnya sakapeung naik sakapeung turun. Nah makarna teh dimitian tina abad ke-18 nepi ka pertengahan abad ke-20. Saterasna wawacan mimiti nama ditulis leungeun mangrupa naskah satuluna dicetak jadi buku. Tah si wawacan-wawacan ieu teh ditulis ku anu 3 golongan tadi ya 3 golongan sosial tadi mimitina nama ditulis dina kertas biasa kumangsi serta manual ku leungeun teu diketik teu di ku mesin ketik atau ku komputer jajauhna komputernya margi zaman baheula mah teu acan modern kahijina teu acan modern kaduana memang wawacan mah ditulisna naon mangrupa manual gitunya malah disebut oge naskah. Nah upami di masyarakat biasa mah di lingkungan masyarakat teu sakedik wawacan teh anu tos ditulis dina kertas sareng nganggo mangsi eta teh disebatna kitab. Janten ku masyarakat mah leuwih wanoh leuwih apal yen tulisan wawacan eta teh disebutna kitab gitunya. Upami kaum akademisi mah nyebatna teh naskah gitunya janten urang mah cika pu nyebat naskah wae gitunya. Upami misal aya masyarakat anu nyebat kitabnya mangga teu sawios da eta mah mung benten istilah hungkul namanya kurang disebat naskah margi aya naonnya istilah aya anggapan yen masyarakat teh nganggap yen tulisan wawacan eta teh sakral gitunya sakral atau napi luhur aja nama matakna disebatna kitab. Urang mah urang nyebat naskah kayak gitunya. Saterasna wawacan anu munggaran dicetak nyaeta wawacan Raja Sudibja karangan Muhammad Musa dicetak tahun 1862 dina aksara cacarakan. Tah iya aya aksara cacarakan ya. Deui tadi tina pangaruh Jawa tadi nya tina pangaruh Mataram tadi sajabiti basana karya sastrana oge aksarana. Janten teu tiasa dipungkiri yen wawacan mah kental pisan sareng asal muasalna nyaeta ti Jawa dugi ka aksarana oge nganggo aksara cacarakan atau nepi aksara Jawa gitunya. Saterasna wawacan anu munggaran dicetak di Bandung nyaeta wawacan Angling Dharma ditulis ku R.A.A. Martanagara tahun 1800 genep dicetak dina tahun 1820-an. Nah di Bandung mah nyata nu ngawitan nulis teh R.A.A. Martanagara serta dicetak tahun 1820-an. Saterasna masih kehidupan wawacan ya kamakan wawacan teh pesat sanggeus diajarkeun pupuh di sekolah-sekolah. Tah diajarkeun pupuh di sekolah-sekolah teh gede pisan pangaruhna kana kamakaran wawacan. Margi kan tadi wawacan mah ditulisnya dina wangun pupuh. Bakal karasa langkung resep maca wawacan nalika dihariringkeun nalika ditembangkeun gitunya. Janten bakal karasa rohna teh ruhnanya bakal karasa sabab nyaeta khasna tina wawacan mah caritana teh ditulis dina wangun pupuh teh gitunya. Janten nalika pupuh-pupuh diajarkeun di sekolah eta oge janten naonnya acuan yang ka sundut wawacan leuwih pesat gitu ya leuwih dipikar resep. Saterasna sajabati kitu wawacan dipintunkeun dina acara nu disebut macapat. Tah ieu tina bahasa Jawa namanya eta mocopat gitu nya janten aya istilah macapatan gitu nya aya beluk mamaca jeung gaok. Nah istilah gaok mah di Majalengka jadi
istilah-istilah pintonan wawacan teh asa babara rupa. Aya disebut macapat, atanapi macapatan, beluk, aya mamaca, aya gaok nya, jantan kumaha daerahna, kumaha tempatna biasana sok beda nami tapi pintonan nama eta keneh nyaeta mintonkeun wawacan gitu ya. Nah, pintonan wawacan ieu teh dianggap jadi media pikeun ngawanohkeun wawacan ka masyarakat gitu ya. Jadi media ngenalkeun atanapi ngawanohkeun wawacan ka masyarakat teh sanes wangun tulisanna gitu nya seseueurna nama tapi nyaeta dina bentuk pintonan, dina wangun pintonan atanapi pertunjukan kayak gitu nya. Terasna najan wawacan teh kaasup sastra tulisan tapi sumberna leuwih loba dina sastra lisan. Nah, tadi anu saur simkuring nembe didugikeun, jadi wawacan mah sok sanajan kaasupna karena karya sastra tulisan, tapi sumberna teh leuwih loba dina sastra lisan. Margi media anu panggampang ngawanohkeun karya sastra ka masyarakat mah nyaeta ku cara pintonan, ku cara pertunjukan, jantan langkung ngirut, langkung pikaresepeun gitu, tibatan kudu maca ngagugulung naskah gitu ibarat namanya. Nah, jadi wawacan teh leuwih dominan diwanohkeun dina wangun lisan. Sok sanajan wawacan sorangan nyata kaasupna kana sastra tulisan. Nah, ieu aya najan ditulis dina wangun pupuh tapi wawacan teh eusina ngalalakon jadi carita serta urang bakal manggih ieu nya manggih tema. Nah, tadi kan sok sanajan bentukna pupuh tapi wawacan teh kan bercerita ngalalakon hiji carita, hiji nyaritakeun hiji kejadian atau hiji sajarah bisa oge. Nah, begitu urang bakal manggih tema. Nah, temana teh ngeunaan sosial, nah ngeunaan keagamaan gitu ya, nah ngeunaan asal muasal non sajarah misalkan gitu ya. Nah, terus aya palaku di dia sok sanajan bentukna wangunna pupuh tapi urang bakal nimu atau manggihan palaku. Aya palakuna kadang anu jahat, anu bager ya sami we sapertos dina carpon dina dongeng gitu. Nah, palaku dina wawacan biasanya sok langkung seueur margi wawacan mah kaasup atau kagolong karena carita anu panjang. Aya latar ya, latar waktu, tempat, jeung kaayaan, terus galur, terus puseur sawangan, amanat, tangtosnya. Nu namina carita mah tangtos aya amanatna gitu ya. Jadi urang dina wawacan oge bakal manggihan tema, palaku, latar, galur, puseur sawangan jeung amanat. Sami jiga dina carita-carita prosa, dina carita-carita wangun lancaran. Saterasna di dia aya pajabat pamarentah nu produktif nulis wawacan. Aya saha? Nyata aya RAA Martanagara Bupati Bandung. Dia kaasup kana hiji inohong anu produktif pisan nulis wawacannya. Wawacan-wawacananya eta contohna aya wawacan Angling Dharma, wawacan Batara Rama, wawacan Babar Nabi, wawacan Piwulang Batara Sunu, wawacan Aji Saka. Eta nu ditulis ku Martanagara ya. Nah, saterasna aya kalangan pasantren nu produktif nulis wawacan. Aya saha? Nyata aya Raden Haji Muhammad Musa. Wawacan-wawacanna nyata diantawisna wawacan Panji Wulung, wawacan Wulang Kerama, wawacan Wulang Tani, wawacan Wulang Guru, wawacan dongeng-dongeng. Itunya eta salah satu judul-judul anu ditulis ku Raden Haji Muhammad Musa di kalangan pasantren. Saterasna ieu aya maca wawacan. Nah, tadinya maca wawacan aya senina disebutna seni beluk. Tadinya gumantung kana tempatna tadi ya. Salah sahijina disebutna seni beluk. Nah, seni beluk ieu ngabeluk teh seni maca wawacan ku sababaraha urang. Jantan dugi ka ayeuna oge sarasna beluk teh masih aya nanging atos langkinya atos jarang. Nah, mudah-mudahan engke dina pedaran saterasna simkuring tiasa mintonkeun video beluk, contoh video beluk
supados aya gambaran oh kieu geuning nu disebut seni beluk teh, oh kieu geuning cara maca wawacan dina wangun seni beluk teh kitu nya, supados aya gambaran. Janten ngabeluk teh ayeuna mah tos jarang, dina ayana oge biasana dipintonkeun atanapi dipidangkeun ku para aki-aki kitu nya. Janten grupna teh rombonganna teh aki-aki kitu nya. Kunaon teu aya generasina, margi nya mungkin kahiji kurang minat generasi ngorana, teras nonoman-nonomanna teh ayeuna mah tos teu pati kairut ku kesenian-kesenian buhunnya. Mudah-mudahan lambat laun lalaunan aya anu kersa neruskeun kana seni beluk ieu, margi kaetangna unik sareng langka gitu nya. Periogi ku urang di mumule atanapi di kembangkeun deui kitu nya. Saterasna maca wawacan teh naskahna aya nu dibaca biasa, aya nu dihaleuangkeun luyu jeung lagu pupuhna, tapi tadi pirik kacapi suling ukur ngandalkeun vokal. Nah, jadi cara mintonkeunana teh cara macana nya apunten, cara maca wawacan teh aya dua cara. Ditambul henteu dilagukeun gitu nya, henteu dipupuhkeun, aya oge nu dipupuhkeun. Nanging saur simkuring mah langkung raos anu dipupuhkeun gitu nya, janten karaos kaayaanana teh janten langkung kagugah karasa lah gitu nya. Nah, upami dipupuhkeun tapi dipolos wae, henteu nganggo kacapi jeung suling, janten saaya-aya ngandalkeun vokal. Mudah-mudahan simkuring dina materi ayeuna tiasa mintonkeun ya kumaha cara maca wawacan dipupuhkeun, sok sanaos eta mung contoh hungkul dina bagian bubuka gitu nya. Nah, engke di pasihan terang kumaha cara maca wawacan anu dipupuhkeun sareng anu biasa wae dibaca biasa gitu nya. Saterasna ya seni beluk. Nah, seni beluk tadinya biasana ditanggap dina hajatan, salametan jeung ngaruat. Nah, seni beluk teh biasana dipintonkeun dina acara-acara hajatan, boh eta sunatan atau kawinan atau ngaruatnya. Janten beluk teh salaku hiji tatanggapan atau pintonan anu kacida di anti-antina kapungkur mah. Upama aya hajatan kawinan, sunatan atau ngaruat teh masyarakat teh geus tangtu bakal ningali atanapi nyaksian nonton seni beluk gitu nya. Janten eta teh mangrupa hiburan masyarakat oge kalebetna. Nah, wawacan sok biasa dibelukkeun teh aya wawacan Ahmad Muhammad, wawacan Sulanjana, wawacan Layang Seh gitu ya. Nah, simkuring oge hoyong medar perkara eusi-eusi wawacan, mudah-mudahan papayuna upami saderek narojong mah urang ngabahas salah sawiusna nyaeta wawacan Sulanjana, di mana dina wawacan Sulanjana teh dicaritakeun ngeunaan asal usul pare atau carita Dewi Padi nya upami bahasa Indonesia mah. Jadi nyaritakeun Sang Hyang Sri itu pare gitu nya. Nah, simkuring oge hoyong ngadugikeun supados wawacan teh tiasa janten media sanes media informasi atunya janten media hiburan kanggo generasi anyar nonoman Sunda sajebitik itu seueur pisan amanat-amanat atanapi pulunganeunana dina eta carita wawacan ya. Nah, mudah-mudahan kapayuna urang tiasa medar hiji-hiji ngeunaan eusi-eusi wawacan supados urang tiasa neuleuman deui mika nyaho deui kumaha kebudayaan atanapi kahirupan zaman baheula ngalangkungan wawacan. Saterasna aya wacan Ogin. Urang diteraskeun deui. Nah, di dieu aya unsur wawacan ya. Unsur wawacan teh dibagi tilu. Anu kahiji aya manggala sastra, anu kadua aya eusi, anu katilu aya kolokon. Nah, naon ari manggala sastra? Manggala sastra nyata dina bagian bubuka biasananya eusina sanduk-sanduk atau mentawi di kanu maha kawasa jeung karuhun sarta menta pangampura kana kahengkeran nu nulis atawa nyusun eta wawacan. Janten dina wawacan mah sateuacan urang prak nulis kana eusi teh langkung ti payun urang nuliskeun heula ngeunaan
sanduk-sanduk. Nah, sanduk-sanduk teh minta izin ya, minta izin kanu maha kawasa jeung kakaruhun sarta minta pangampura. Janten acan-acan ge nulis geus minta pangampura gitunya. Kunaon minta pangampura lantaran sieun aya kasalahan dina nepikeun carita atau nepikeun informasi dina eta wawacan gitu. Nah, ukituna si penulis teh biasana sok minta pangampura heula, bilih aya kahengkeran atau aya kasalahan dina nyusun eta wawacan gitu. Jantan di dia teh eusina sanduk-sanduk. Lamun cek bahasa Indonesia permisi heula gitunya sampai menulis. Nah, manggala sastra teh biasana aya dina bagian bubuka mimitian pisan gitunya. Nah, nembe saatos kana manggala sastra kana eusi saatos bubuka sanduk-sanduk minta dihampura, minta idin, minta widih kanu maha kawasa ka Gusti Allah sareng kakaruhun nembe kana nincak kana eusi. Dina bagian eusi nyaeta pokok carita ti mimiti kajadian lalampahan tokoh jeung konflikna gitunya. Nah, di dia dicaritakeun ti mimiti bagian pokok intina nepikeun ka konflikna aya naon gitunya. Nah, ke urang dipintorkeun ku simkuring contoh manggala sastra, contoh eusi sareng contoh kolokon. Saterasna aya kolokon. Pernahna dina akhir carita minangka panutup. Jantan kolokon mah bagian tina panutup wawacan nya. Eusina titi mangsa ditulis atawa disalina eta wawacan. Nah, janten kalintang tartibna nalika karuhun urang kapungkur nyerat wawacan. Tingawitan sanduk-sandukna minta idin heula, minta pangampura heula, nembe kana eusi ya, eusi pokok. Saterasna di akhir oge ditutup ku titi mangsa. Sajabit ditutup ku titi mangsa dina bagian panutup oge minta pangampura deui karena sagala rupa kakuranganana. Jantan dikawitan ku minta pangampura bilih aya kahengkeran, ditutup oge ku minta pangampura bilih aya kasalahan atau kakurangan. Itu mata teu heran upama di masyarakat mah wawacan teh dianggap kitab tadi gitunya lantaran nya disakralkeun gitu ku masyarakat kapungkur. Saterasna di dia aya contoh manggala sastra. Nah, dina contoh manggala sastra Kusim Kuring dicontohan dina Pupu Asmarandana ya. Nah, ke ieu bakal didogikeun dina wangun haleuang nya tadi urang dihaleuangkeun atanapi dipupuhkeun supados saderek aya gambaran kumaha cara maca wawacan anu dipupuhkeun. Nah, ieu Kusim Kuring dina bagian manggala sastra bakal dipidangkeun dina wangun haleuangnya dihaleuangkeun. Ku kituna mangga saderek kupikeun heula kumaha contoh maca wawacan dina bagian manggala sastra ieu ku cara dibacakeunana dihaleuangkeun dipupuhkeun. Mangga saderek wilujeng ngadangukeun. Dangding Sunda sakajudi titisan tipupuhunan bebenangan soson-soson kekel kana tatarosan ti bangsa nu budiman Prabu Jangga juru lagu nu paham kadongkarian. Ari ieu digurit lampah menak zaman kuna masih kaum buhun kene wantu alam kadewaan sumembah kasangiang munjung naka sang rumuhun nyambat ka para batara. Benang nungtik ti leuletik nyutat nyatet ti bubudak tataros ti kolot kahot juru dongeng alam kuna ayeuna ditukilna disusurup kana lagu ditular
babat dijieun babat manawi bae ngajadi kusadaya di marana didamel contoh lalakon kana gesan kamulusan jalan kasalamatan satungtung nyandangan hirup rumingkang di paweunangan. Tah, saparas kitunya tadi parantos dicontohan dina manggala sastra didugikeun dihaleuangkeun atanapi dipupuhkeun. Janten kirang langkungna sapertos kitu maca wawacan teh kitunya. Kumaha saderek kata jin teu kanggo maca wawacan dipupuhkeun? Nah, mudah-mudahan ke kapayuna simkuring tiasa midangkeun materi-materi diajar pupuh ya. Nah, sapertos kitu mangga urang diteraskeun. Nyata karena contoh sempalan eusi. Nah, di dia ku simkuring di serat sempalan teh margi mung kutipan hungkulnya atanapi sabagian mung pada tina sapupuh janten upami di serat mah da panjang pisan tiasa ratusan kaca janten kusimkuring di contohan sempalan eusina hungkul. Nah, dina contoh sempalan eusi kusimkuring bakal dipidangkeun henteu dihaleuangkeun tapi dibaca biasa. Janten dibaca biasa bae gitunya. Nah, di dia kusimkuring di contohan asmarandana. Wiwitan anu digurit aya sahiji nagara gede sarta leuwih rame. Ngaran nagara Riskomar dina zaman harita. Kamasur kutina unggul ti saban nagara lian. Ari nu jadi narpati ratu di negeri Riskomar Sri Mahadewa Pramoyan. Kongas adil palamarta pinter sugih tur gagah. Loba ratu anu taluk jadi bawah pamarentahna. Nah, kirang langkung sapertos kitu pangintennya macakeunana nanging biasana upami juru wawacan atapi anu macakeun wawacan mah si intonasina lentongna atanapi sorana teh langkung raoseun kitu nya simkuring teu patos tiasa kanggo nyontohan. Mudah-mudahan ku sakitu oge tiasa kagambar kitu nya. Janten mudah-mudahan tiasa masihan gambaran lah sakitu. Engke insyaallah simkuring milarian ahlina anu maca wawacan tanpa dihaleuangkeun anu sae ya. Urang diteraskeun kana contoh kolofon atanapi bagian panutup tadinya. Nah, ieu tadi sapatos anu kusimkuring didugikeun dina kolofon teh aya titimangsa. Nah, dia oge katingal tamat nula 2 wacan rengganis poe Sabtu nuju jam 11. Geus deukeut ka tengah poe tanggal 8 likur silih mulut Rabiul Akhir nalika tahun Hijriah tahun 300 2 tahun ulu mampah 1302 jeung marengan 14 Februari 805 1885 anu ngarang pituin pribadi bibit buit aslining Sumedang nu mangke bakal katembong tandana nu saestu nu dipamrih sang kan di akhir sakabeh anak-anak ham-ham lumaku karena bubuatan bapak nu tetela pencaran ti Bojong Jati nya Haji Abdul Salam. Di dieu ge disebatkeun sajabi ti mangsa teh aya asalna ti mana saha jenenganana anu ngarang gitu nya. Nah, janten kacida taraptina dina wawacan. Tuh. Dikeureuh ieu geus disalin tina huruf Arab ku Walanda sarta ku seueuna tulen nu matuh di Balubur nyalimbangan nalah kiwari distrik Tilas Nagara Kabupaten Garut tawis nu rumaos nulad di sarengan ngahaturkeun salam takdim wastapun Candra Praja. Nah, ieu ge disebatkeun oge asal muasalna wawacan ieu teh tina huruf Arab nya disalin ku Walanda gitu kan ya. Jangan dicaritakeun jangan upami etika teh mah etika nulisna teh diperhatoskeun pisan gitu nya. Nah, mudah-mudahan ieu tiasa kahartos
margi ieu teh ngagunakeun basa-basa anu heubeul kaetang heubeul nya. Kunaon ngagunakeunna basa-basa heubeul nya? Lantaran wawacan teh kaasup kana sastra heubeul atanapi sastra buhun gitu ya. Nah, mudah-mudahan saderek tiasa penasaran karena basa-basa dina ieu kolopon sarta tiasa langkung diajar deui, neuleuman deui, tiasa milarian harti kecapna anu teu kahartos atapi tiasa urang sawala nya, tiasa saderek komentar di handap terus urang sami-sami dibuar sakedik sakedik urang sami-sami diajar. Margi sami simkuring oge nuju diajarkan. Saterasna ieu atos beres ya. Aya daftar pustaka kusimkuring diseratkeun ya dia anu dipidangkeun teh tina tilu sumber anu utamina bilih saderek bade maca wawacan anu sacara gemblengna aya dina buku-buku ieu nya. Di dia bakal kapendak pisan kumaha wawacan teh ti kawit dugi ka akhir sajarahna kamakaranana gitu nya. Mudah-mudahan dina pedaran anu saterasna dina wawacan anu kadua, pedaran wawacan anu kadua simkuring tiasa medar langkung jelas deui gitu nya. Mudah-mudahan dugi ka dieu oge aya gambaran kumaha eta wawacan. Hatur nuhun ti simkuring, ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe, anu teu acan like oge diantos kalayan dibagikeun margi urang ulah bosen babagi ilmu pangawruh. Hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawruh. Hatur nuhun, hapunten bilih seueur kalepatan ti simkuring anu saena mangga dicandak anu aweuna disimpen dina kolbu kanggo bahan pieunteugeun. Hatur nuhun bobosa panuncarang sapakan. Hapunten anu kasuhun, sampurasun.